Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamiarsa dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng harta tinemu dosa bagian kaopat. Ieu anu nganggitna nyaeta Bapak Tatang KS. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Teu naon eta mah jalu tah ayeuna kulantaran geus magrib jalu anu limaan mah pek di dieu dek sarare kadinya aki mah dek ngajajabkeun ieu si jalu anu boga permaksudan yap atuh jalu jeung aki urang ka ditu tah bawa parupuyanana ceuk eta kuncen bari nitah mawa parupuyan batok ka dirja anu harita keneh dirja turun ti eta imah nuturkeun kuncen anu teu sakumaha lila dirja geus tepi ka hiji patempatan anu sakitu geueumannana pinuh ku tatangkalan teu beda kaayaan eta tempat teh samodel leuweung ganggong simagonggong caringin mani geus jeranggotan eueuh satangtung jaba rungkun nu sejena lah geus pendek nama matak pika keungeun matak pika sieunun pantes eta patempatan deuk aya satogar halak ge da puguh teu aya bedana jeung leuweung. Tapi pikeun diri dirja maksudna teh lain sakadar dina lahirna wungkul estu nepi kana batin ceuk paribasana teh mah top badak top maung hatena teh geus gilig gede alah manan gunung galunggung permaksudanana dirja. Sanggeus datang ka eta tempat sakedetan mah batin dirja ngarasa heran ku ayana ningali jukut anu geus ngahiji jeung lukut. Katingalina teh mani bararesih teu aya kalakai murag salambar-lambar acan sakitu dilingkung ku tatangkalan anu sakitu poharana teh. Samalah karasana eta lukut anu ditincak ku dirja mani empukna keur teu beda nincakana permadani sutra. Geus kitu mah gek eta kuncen teh diuk sila meni mendeko nya kitu deui dirja dititah diuk tukangeunana yang hareupan hiji guha anu katingalina mani poek mongkleng eukeur mah kaayaan geus liwat magrib. Teu kungsi 2-3 menit peletek kuncen meuleum dina parupuyan batok hareupeun lawang guha anu kaambeuna ku dirja meni melenghir seungit angin-anginan. Geus kitu eta kuncen ngaluarkeun caritaan anu maksudna teh yalian nerangkeun sakumaha permaksudan dirja hayang babari ngarah rezeki kalawan hayang sagala cukup tina enggoning hirup kumelendang di alam dunya. Sanggeus kuncen nerangkeun permaksudan dirja jep-jempe teu cumarita naon-naon sirah ngeluk tungkul sidakap silaku tunggal nya kitu deui diri dirja ti mimiti gek oge teu rarat-reret ka ditu ka dieu estu lila mendeko husuna teh lain heuheureuyan. Kaayaan waktu beuki lila beuki peuting kalawan beuki poek sakadar katingali rai-rayan kica-kica rabang pating karatip semu harejo. Sato leuweung anu biasana sok liar ti peuting dina waktu harita pada disarada nambahan sieun geuman eta patempatan sirit uncuing ngagelik manuk koreak peuting koreak manuk leguk teu reureuh kalong jeung manuk nu sejena peuting geleber peuting gorobas kana dangdaunan teu lila tina jero eta guha anu keur dising hareupan teh kaambe nyelangsang minyak seungit mani ngadalingding ka bawa angin anu kaluar tina eta jero guha. Leungit seungitna minyak anu meleber katebak ku angin ti jero guha teu kanyahoan aya sora tampa tinggal anu kadengena eta sora teh teu beda lamun geus teh mah lir sora buta anu kieu kakecapanana. Budak kasep kaula ngadenge paminta sampean hayang cukup kudunya barana hayang senang cicing dina sayang harta ku kaula moal burung dilaksanakeun moal burung dicumponan hayang dunya anu sakumaha. Dirja
karunya teuing. Tapi asal anjeun sanggup nyumponan kahayang kaula, diibaratkeun boga hutang, daek nginjem kudu daek ditagihna jeung mayarna. Direja di mana geus katedunan kahayang sampean ulah hayang nyaah kasasama, kulantaran sampean ge keur sangsara eueuh nu nyaah. Di mana maneh boga anak kudu ditunda dina tempat anu suni, lantaran eta budak jagana bakal ngaruksak. Panutupan kuladek nanya ka sampean, sanggup atawa henteu? Jaganing geto sampean cicing di dieu, sangkan hirup sampean tuluy mulya, kalawan darah sampean nu amis ngahiji jeung kaula. Eyang, sakumaha kasuhuran eyang nembe ku abdi kahartos kalayan katampi pisan. Sakumaha piwuruk sareng pamundut teh eyang ku abdi bade dilaksanakeun, asal abdi laras hirup teu sangsara. Waler dirja anu geus teu dipikir sieun kitu sieun kieu. Wah, syukur sambat wae ngaran kaula eyang ancik harta. Dirja. Ses eta sora teh leungit tanpa lebih ilang tanpa karana timbul sarasa satoan di sarada tengah peuting, bari dibarengan ku angin ngaguruh di jero eta guha, teu beda ti sora kareta api dina jero terowongan lampegan. Sanggeus kitu Kuncen jeung Dirja Peting daringeuh ngarasa kaget lain dikieuna ngadenge sora tulung-tulungan di lebah imahna Kuncen. Kadengena mane Peting gorowok ceuk taksiran Kuncen. Geus moal saha deui anu gogorowokan tulung-tulungan teh kana tangtu anu keur araya di imah, taya lian batur-baturna Dirja anu limaan. Kulantaran ngarasa hariwang kapaksa Dirja ditinggalkeun ku Kuncen anu maksudna eta Kuncen dek nempok ka imahna. Teu loba pertanyaan naon-naon sanggeus Kuncen tepi ka imah, bray panto dibuka lalaunan. Wow, ampun, Aki Jurig, Nini Jurig, Kang Jurig, ampun, aduh, ampun, bohong ayang nyeri, aduh, ampun. Tetela eta anu ampun-ampunan teh batur Dirja teh anu limaan, manehna cenah titinggalian maranehna mah ningalian aya Jurig. Urang kocap pamiarsa harita tisaprak Dirja ka Gunung Patapaan teh jeung Aki Kuncen. Peuting kasilih ku berang bentang baranang jadi teu aya ngiles teu kanyahoan ku jalma. Da puguh eta mah aya jeung teu ayana kersaning nu maha kawasa pikeun jalma mah sakabehna ge sakadar nyaho di ayana wungkul. Geus tetela yakin kalawan nyata kaayaan alam jeung pangeusina teh sok aya parobahan kayaning hujan nyanding halodo, peuting nyanding berang, poek nyanding caang jeung sabangsana anu geus teu bisa diterangkeun deui ku Ki Pangarang. Da puguh sadarea ge geus baroga perhitungan sorangan. Tadi leuwih teu heula aya basa poek nyanding caang, caang nyanding poek, kecap kitu teh lain ngawungkul kana perubahan alam. Tapi pikeun di jalma ge aya tinu poek manggih caang samodel hiji jalma lalaki anu keur kuluntang-kulinting hareupeun imah gedong anu sakitu menterengna. Matak pikabetaheun jeung matak pikabitaeun pikeun jalma nu hirupna sakadar nyang kewok bari jeung eueuh kaboga. Eta jalma lalaki anu keur kuluntang-kulinting hareupeun gedong teh hiji jalma anu tadina sangsara balangsak ceuk kecap di luhur teh mah tinu poek lumpat kanu caang. Tapi caangna teh mung sakadar lahiriahna mungguh dina batinna mah poek mongkleng buta rata anu pihartieunana
keimanan bersih jadi kalimpudan ku reregad anu tumiba pikeun dirina eta jalma cukup ku harta banda. Ceuk paribasana teh mah harta salieuk beh urung nangtung siang lempang teu salempang ku melendang di dunya. Diri geus teu aya kaaringgis, teuneng ludeng teu keeng, bangblas luas taya karempan, boga angkeuhan hirup mu aya kakurang. Memang jeung sanyana keur hirup di pepende di emban-emban ku harta. Bosen ku luntang kulinting di luar ningalian kaayaan pemandangan pakarangan. Sup eta jalma lalaki teh asup ka jero gedong anu sigrong. Diuk dina kursi jok nu empuk bari edeg tumpang kaki nyanding koki anu baris mairan tuangan jeung leueteun. Najan aya ge nu jadi pamajikanana sama sakali tara menang barang gawe, estu disenangkeun dimulyakeun ku nu jadi salaki. Ya, cik eta lalaki ngagegero pamajikanana. Yahyahan anu sebenarna mah ngaran nu digegero teh Yalyani piah pamajikanana Dirja anu ayeuna mah ngaran eta lalaki anu katelah Dirja teh diganti jadi Jatnika Wiharta anu ngumbang kana kajatnikaan jeung kahartaan dina mangsa kiwari keur sugih mukti loba duit suka bunga perbawana dunya nu teu munasabah awal akhir diri pinasti aya nu nagih janji mayar basa ti hiji sora dina jero guha lawang geusan asup neraka. Teu sakumaha lila eta awewe anu ngaran piah teh norojol ti kamar bari ngelek simbut haneut paragi salakina disimbut. Bade aya naon Kang Dirja? Ceuk pamajikanana bari bru simbut teh ditamrukeun dina kursi geus kitu gek diuk nyang hareupan salakina anu katelah Jatnika Wiharta anu biasa sapopoe diserebut ku tatanggana teh Den Harta. Ditanya aya naon kudu jadi pamajikan teh pikeun Den Harta teu daek ngamalar anggur ngabalieur bari jamotrot siga nu aya kakeheul tinu jadi pamajikan. Kunaon ari akang ditaros ku abdi salaras-laras kalah ngabalieur. Ongkoh nyawuran ari ditaroskeun aya naon anggur ngabetem. Nyipiah nanya deui bari dibarungan ku pasemon siga nu ngarasa kaget. Yeuh piah, ceuk Den Harta bari ngeserkeun asbak wadah calacah diesirkeun ka tengah meja kulantaran rada newer. Lamun awewe nganggap ka salaki teh kumaha? Nganggap kumaha naonna ari Kang Dirja? Ngadenge caritaan kitu teh pikeun Den Harta asa beuki beureum beungeut untuk kadenge kakerotan bangun nu ngarasa nafsu ngadenge kana basa kitu teh. Dasar manusia kurang didikan, abongkena turunan jelema biko, tiluhurna biko, kahandapna ge goblok, taya pangajen pisan kanu jadi salaki teh. Yeuh piah, kapan cek maneh salaki teh panutan lahir anu sawajibna diajenan kudu jadi pamajikan didama-dama harkat darajatna jajauhun make jeung aya basa sumuhun abdi kulan teh. Ieu mah sigana teh dianggap lalaki pangaji duit bengol. Batur maka dewek teh nyerebutna ge Aden, juragan, paling rendah cep harta. Ceuk Den Harta junang tung lajag-lejeg tengah tengok tina lawang jendela keluar siga aya nu ditempuhan atawa aya nu ditunggu-tunggu. Waktu Den Harta keur lajag-lejeg di petengahan anu jadi pamajikanana ngahulang mikiran kana cerita anti salakina naon haratina jeung naon maksudna kalawan hayang disebut kumaha kudu jadi pamajikan. Ngarti ayeuna mah ceuk geureuntess hate nyipiah ku ayana salakina kitu teh hayang disebut Kang Harta atawa Kang Jatnika. Dengaran Dirja mah geus teu kapake kulantaran ngaran eta teh ceuk kasarna mah teu kaasupna jalma harkatan. Cohagna mah ngaran Dirja teh ngaran jalma hina. Geus kapikir mah ku batin nyipiah ngan pok wae nyarita kieu. Kang Jatnika, ceuk nyipiah ngadenge panyebut kitu tinu jadi pamajikan Den Harta ngaliuk dibarengan ku paroman rada bray-brayan marahmai teu cara tadi teuing meni beureum siga beungeut wayang Dursasana. Aya naon piah? Ceuk Den Harta nanya bari lungkuntung rokok anu geus pondok teh dialungkeun tina lawang jandela kaluar. Kang Jatnika, mugi kersa ngahapunten ka abdi.
rumaos abi langkung sawur bahe carek kanu janten caroge, rumaos abi teh hilap nyebat jenengan nu kapungkur. Kukituna mugi ridho engkang ngahapunten kana kalepatan abdi anu teu sengaja bade nyebat jenengan kitu. Ceuk Nyi Piah sirahna tungkul siga nu alum leungeun ngucel kana tungtung taplak meja. Ari perkara eta mah Piah najan 1000 kali aya kasalahan ge pikeun pamajikan mah sakuduna hampuraun nu jadi salaki ngan pingkeun deui lamun deuk nyarita teh memeh po kudu dipikir heula ulah jang je beletak wae abongkeun ka salaki leuheung meos basa kitu teh henteu aya batur. Kumaha lamun di muka umum sarua wae diri salaki atawa harkat derajat salaki teh dijatuhkeun kudu jadi pamajikan. Piah kieu nya engkang teh deuk aya picaritaeun anu pihartieunana hiji amanat anu berat. Lamun di bagian alat negara teh mah engkang teh hiji atasan mere tugas ka bawahan anu samistina dilakukeun kalawan aya dina kadisiplinan. Ke engkang punten heula sakedap, ceuk Nyi Piah megat kana caritaan ti salakina bari ngojeng kang ka dapur kulantaran ngembe bau hanus. La ilaha illallah. Na aya kabina-bina teuing eta si bibi, ceuk Nyi Piah bari mukakeun turub panci anu dieusi ku kulub kentang saateun jaba geus bau tutung taksiran bujangna pohon kana kukuluban. Aya naon Piah? Dan harta nanya ti petengahan. Ieu manawi teh Kang kulub kentang dugi kakieuna. Taksiran hantem wae diseunean ku si bibi. Waler Nyi Piah bari nembongkeun kulub kentang dina panci. Carukan ka ditu si bibina. Aya manusia teu gablog teuing pikiran hirupna teh. Ceuk Den harta manibang kenu. Bibi, bibi, bi. Nyi Piah ngagagero bujangna anu keur mulak-malik pakaian di buruan. Iyo enden, aya naon? Kadieu Den harta ngagorowok matak sawan kanu digerowan. Bujangna anu katelah diuning gentak nyamperkeun meniti paparatit setengah lumpat ti buruan nepi ka dapur dibarengan ku hulu angen ratu ngadenge sora dunungan lalaki ngagorowok anu ceuk pikirna diuning geus moal henteu kana dicarekanana teh kulantaran ras ingat kana kukuluban. Bade naon enden? Ceuk diuning bade ngalaleper. Ya uning, ceuk Den harta top kana panci anu dieusi ku kulub kentang hanus teh disantongkeun kana pelebah beungeutna bi uning. Ambe kumaneh bau naon tah deuleu? Guprak panci teh diguprakeun. Semohon bau aden. Bau saha? Den harta nyentak dumeh ngadenge kekecapan bujangna nyebutkeun bau aden. Sumohon Den bau eta bau tutung. Walar bi uning mani ngaleper dumeh disentak ku Den harta. Nah atuh bieu nyebutkeun bau aden. Hapunten wae aden, bibi teh sok gomporan da eta saur enden teh kieu bibi ieu kentang kulub sinagaring. Aya ku bonge nya ari si bibi lain tah ngulub kentang sinagaring. Ceuk urang teh kieu bibi ieu kentang kulub geus hipu jait tuluy saring. Ceuk Nyi Piah bari ngabalieur ngarasa ambek aya hayang seuri aya. Megeus tong loba catur Piah. Ceuk Den harta ngaleos ka petengahan gek diuk dina kursi. Geus kitu mah Nyi Piah ge ngaleos gek diuk pahareup-hareup jeung Den harta. Anu maksudna deuk nuluykeun deui caritaan tadi. Kieu nya akang teh deuk amanat ka Piah. Kulantaran akang menang piwuruk tinu jadi guru akang bareto. Basa akang jarah teh ku ayana urang nepi ka jadi kieu cukup harta banda teh. Tayalian hasilna akang jerih payah menang tapakur sakitu poe. Ceuk nu jadi guru di mana geus papanggih kanugrahaan omat ulah dek mere maweh rejeki anu teu matak ngahasilkeun deui keur ka urang. Anu hartina mah urang nulung teh kudu aya kauntungan. Sanajan kanu kitu kanu kieu ge ceuk kasarna tong boroning sifat deungeun-deungeun dalah anak dulur atawa kolot ge ulah daek barang bere sacara percuma. Lantaran geus karasa ku urang basa baheula urang sangsara ge teu aya nu mere teu aya nu nulungan. Meureun kumaneh ge karasa bisa oge urang nulungan ka batur
upamana aya anu butuhon ku duit tapi kudu mere kauntungan dina sakitu ratus sakitu kauntungan anak kitu ge ulah dapon mere wae upama eta jelema nu butuh ku duit teu make tandon. Atuh upami sarupi kitu mah sanes nulung kanu butuh nalang kanu susah Kang, sami wae nulung bari mentung nalang bari nyakar. Pan ku agama ge soal ngarentenkeun teh diharamkeun ceuk Nyi Piah rada menentang kana caritaan ti salakina. Alah kusok diajar ngalobakeun huntu ari sagala rupa teh. Ieu Piah, ayeuna mah tong make ngingetkeun kana hukum haram. Ingetkeun mah kangeunahan jeung kasenengan hirup urang. Malah ceuk pangrasa urang mah kacida salahna, kacida rugina lamun jelema daek nulung kanu butuh nalang kanu susah. Barang bere kanu kekere mah jelema pang biko-bikona moal aya untungna, nu puguh mah rugi wae nu aya. Jebak kitu teh pikeun jalmana nu diberena ge jadi nambahan dedeyeun, geus dibere sakali hayang dua kali, geus dibere sakitu hayang sakieu, bari jeung eueuh keur pamulang tarimana. Mending ge silih tulungan mah jeung jelema anu karaya deui atawa jeung bangsal deungeun. Contona urang sosobatan jeung Babah Liang Jin samalah bareng saengko dina hiji perusahaan, silih bere silih injeman duit sakitu ribu sakitu juta anu pada mere kauntungan pan ngeunah keur ka urangna teh. Coba lamun urang barang bere atawa nulungan kanu sahandapeun paling-paling ge cukup ku sakadar nuhun. Ngadenge caritaan kitu tinu jadi salakina pikeun Nyi Piah teu ngaluarkeun caritaan naon-naon, estu ngabetem telemek teu nyarek sumawana ari nyempad mah sigana teh sieuna keur cukup ku mangsa bodo. Tapi sanajan bari jeung kitu ge mungguh pikeun eusi batin Nyi Piah teu boleh ngabandungan beurang peuting kana sagala rupa hal sepak terjang jeung kalakuan nu jadi salakina teh beuki lila asa beuki nimbulkeun perubahan tina adat istiadatna. Keur kitu kadenge ti luar aya sora nu kaketrok kana kaca panto anu teu ngengkekeun deui ku jengkang den harta ngojengkang ka hareup mukakeun panto. Ari Nyi Piah mah leos wae ka dapur nyamperkeun ka bujangna anu keur nguprek barang gawe di dapur. Dek Nyi Piah diuk dina kursi hoe paranti bujangna ngareureuhkeun kacape. Barang panto dibuka ku Den Harta sing horeng anu kaketrok teh bangsa Cina nyaeta sobatna Den Harta anu katelah Babah Liang Jin nu boga perusahaan kopra. Selamat siang Len Harta. Selamat siang Tuan Liang, uler Den Harta kaeta Babah bari satuluyna nitah unggah. Gek Babah teh diuk di sing hareupan ku Den Harta anu teu kungsi lila eta Babah nyarita kieu ka Den Harta. Alen, ceuk Babah nyaritana cadel nyebut aden teh Alen. Itu Kang Alen pekala kolopa teh eueuh wae. Si akang-akang anu biasa sok ngilimang kolopa eueuh latan-latan mangkaning samakulin geus metalui tapi balangnya teu latang hayah cilalat Kang Aden. Pancek saya ge lamun eta jelema minta deui duit beri can ngirim barang tong dibere, eta mah lain jelema bener tapi jelema jahat. Salah ari kitu mah Babah make mere duit ti heula. Ceuk Den Harta bari ngasongan rokok ka eta Babah anu teu kungsi nolak. Top wae Babah teh nyebut rokok sabatang bari diseungeutkeun kana seuneu bensin anu geus meunang ngahurungkeun Den Harta. Sanyana mah lain salah kulin Kang Alen, itu masalah si akang-akang. Lamun teu dibele si akang-akangna ngambak ka ulin make nyebu ka kulin si Cina lolen, si Cina jahat teu boga pikilang ngejedo lilieu di tanah ulan. Si Babah ente bogaeun ela, si Babah gede tangkulak, si tukang waki wabi. Malahan ente pugu-pugu anak kulin si Akew ngalon diteke ona digusul elek wawa jalan. Na kunaon ona make dibawa ka jalan? Tung teu teuing tuing teu nyaho tujuan anak make ona wawa jalan. Melong elek jaha we si akang-akang ola kampung. Teu bogaeun ela solangan entong polo-polo olang sieun ge punya pikilang hayah lasal olang kampung mah banyak omon pisan
Si babah kukulutus nyaritakeun aya jelema anu sok ngiriman kopra menta duit ti heula. Pamirsa bahasa omon-omon teh nya ti kapungkur ge aya cenah ieu. Ayeuna aya nya katelah omon doang cenah. Nyipiah jeung bujangna anu katelah biuning ngadedempes bari ngadengekeun kana caritaan babah galecok keur cacarita jeung Den harta di patengahan. Den, cek biuning ngaharewos. Dupi eta teh bangsa naon? Waktosna kabujang sae pamirsa, sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.